budak ngora tengah poe reng-rengan tuh. Nya. Duaan. Dikasih tahu ya. Gede gerai. Nak sinan. Cik mana itu bulan panon poe. Saha Abang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan tamu. Oh, ka gujru nu mabok jeung nu mabok eta. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, orang tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon cep? Abdi rek naroskeun nu eta bulan panon poe duka tuncep da bapak gejar mi engang. Lu mabok pun. Duh, kan cep jauh bapak gejar mi engang. Heeh. Oke. Saya euy. Aya deui nya baheula dongeng. Dongeng tuan-tuan ieu mah. Duka tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Tah. Ai ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitu nya. Aduh, tah eta. Oh, eta mah. Eta mah lain kunaon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing, we. Udin, siapa? Ceurik, nepi ka balik. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak, datang ka kolotna, dilaporkeun. Anak tuan begitu, eta nyawa teh kolotna mah. Mana si Udin? Panggil, ditangan. Harapun guruna tem dicarekan ku bapana. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener nu nandatangani sekalian sih. Terus terang abah cik guruna, oh paingan kieu mah. Sia atuh lieur. Mabok katanya. Sia nu lieur Ya panjang namanya mana nu nandatangani. Ngaku ka abah. Tah euy. Ai dongeng teh eta. Nya atuh da urang teh kitu. Oke inget di Jakarta banyak. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun ya Diponegoro berarti turun muter saeutik urang Padang Imam Bonjol berhenti iya cenah terus ke Kebayoran tah urang Batak ngagorowok si Singa Mangaraja berhenti oh cek urang Sunda teh di Jakarta mun nek eureun nyebut pahlawan masing-masing si eta teh nyaho da tidak ajar sejarah saha kabaran inget jago pencari darahna Abah Wiranta teu didenge ku beus tuluy we Abah Wiranta naon sia teh ka mana wae atuh halah dari dongeng karena ge dongeng atuh kumaha tai dongeng mah eta dongeng baheula mah eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah da baheula geus parhul lain baheula dongeng lagi Minang tapi hayang deui aing dongeng anu kapek-pek curug aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna alah cuma ni baru ieu ini genep getih bubungan waktu kumaha cenah itu cenah si ibu itu tuh pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun puye ceu abdi cenah ka corok curug atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager cos kana bujur muning cager we euy wah tenang isukna 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu ya abi cenah baru itu ka kanang muning atuh cenah cos cager hiji mangsa kapepekna peuting jeung poek jeung naon ieu ceu aduh kumaha tuh jadi kudu damaran lah keun we teh aya damari da apa teu diantar ku ece barang sup cos kitu na jang mah lain bujur muning aya cek si bujur mana teh ajeun teh geus ge lain curug akan mana ya lain curug aduh